Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun ieu nazam tarikh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambina sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meuning ngempur di bumina urung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan geus cape tangsa sauran Yuswana 10 bulan tiasa mempapanahan ngelehkeun budak nulian tapi tara kumagungan paragina Kangjeng Nabi jatni kapinuku puji pinter tur gede kawani sobarnya kasasami keur 4 tahun Yuswana dibersihan manana Nabi dibelah dadana malaikat numelahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngesikeun kana manana ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapatkeun deui
serta tengaraos nyeri dicapku khotami nabi rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun dua sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna nabi dirokrok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin kangjeng nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna muli kabatin sabada wafat eyangna nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasina saderek tegas ramana kangjeng nabi sering pisan dicandakan negara Sam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi sareng pendeta Nasrani nu teu pangjeng kangjeng nabi sadayana sasauran ieu jalmi teu nyalan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan sifat nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman kana bingangkeun panutan lami-lami kangjeng nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggal negeri kauntunganna dibagi istri jenengan Khadijah putra Huwailid nu katelah nu pangbeungharna di Mekah ka nabi kalintangnya Siti Khadijah mastahan ka nabi barang dagangan Mesarah nu ngarencangan ka nabi pura nyarengan kacarios maisyarote loba pamendakna cicire nabi nu soleh matak ngagerangkeun kabeh insyaallah next terasanana dilajengkeun fat kadua mudah-mudahan urang sing dipaparinan yuswa panjang tur barokah amin Allahumma amin. Assalamualaikum